warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala di mana orang sadayana kudraт Allah orang biasa ngumpul ngariung guna tolabul ilmi. Oke, terhilap salawat wa salam orang surah terbaik kepanutan urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق Allahul Azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslih lil zalimin wa akhrina min bainin salihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu sadayana mudah-mudahan osan salam sholawat urang sadayana dina nalika urang ke cabut nyawa ke Allah Subhanahu wa taala urang ing syafaat dina bacaan Quran sareng sholawatna. Amin gitu. Ibu sadayana anu pusing kuring di hormat turut Allah dimuliakeun. Ayeuna teh urang teh boboran saum bae
mudah-mudahan urang sadayana saum anu 30 dinten sing dijabah ku Allah Subhanahu wa taala, sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, anu nyawalan ayeuna nyawalan urang nyawalan dina udin. Amun sarima tong kanyawalan heula kana hutang anu wajib naon ngodoan heula. Ibu gaduh misalkan kodoan teh 5 dinten atawa 7 dinten atawa sakadina teh 3 dinten wayah dina ibu kodoan heula. Ari wajib mah kudu dilaksanakeun, ari sunat mah ibu dilaksanakeun meunang ganjaran, teu dilaksanakeun moal naon-naon. Tapi wajib mah dilaksanakeun meunang ganjaran, teu dilaksanakeun meunang siksa. Eta kudu wajib heula. Wajib beres misalkan. Teras urang teh naon? Nyawana ngosok sabaraha dinten? Enak di taman. Alhamdulillah, mudah-mudahan urang sadayana disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakeun jeung deui bentennya saum ayeuna beuki ka dieu teh saum teh beuki merosot ka ayaman umat Islam teh kaayanana. Komo di jalan tinggal kaayaan anu ical mah icalan bari tu ka dieu nya anu nawaran mah naudzubillah. Mata ruksakna Islam deui. Al-Islamu mahjubun bil Islam. Ari ruksakna Islam teh urang Islam deui. Mata urang kabartahan ieu gitu. Alam dunya teh kusapunaon kusabab anu nyicingan alam dunya ieu banyak kemaksiatan, banyak melakukan dosa. Mata saum anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala teh anu beunang Lailatul Qadar teh jelema bisa mebeskeun hawa nafsu. Ade jelema anu alus puasana teh ngalaksanakeun saum Ramadan hiji jelema bisa mebeskeun hawa nafsu. Kadua jalmi bisa istiqomah ibadah terus urang mayang ngalaksanakeun kasaean sakitu hiji tanya